Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Taufiq Rahman ti kelas IPS 2. Sasakala Gunung Geulis. Kacaritakeun jaman baheula aya salaki pamajikan nu geus lila ngawangun rumah tangga. Tapi teu acan diparangkeun boga anak. Salakina kacida pisan hayangeun boga anak. Manehna geten nanadak ka kanu kawasa sangkan gancang diparangkeun boga anak. Pacapkeun dina hiji peuting salakina teh meunang wangsit yen manehna kudu ngajugjug hiji tempat nu pernahna aya di belah wetaneun lembur nu dicicingan ku manehanana. Nu jadi salakina kudu ngajugjug hiji gunung kalayan kudu tapa di eta gunung. Isukna manehna nepikeun impianana kanu jadi pamajikanana. Pamajikanana ngajugjug sangkan salakina nedunan panuduh nu datang dina impianana. Tuluy wae nu jadi salakina indit ngalalana ngajugjug hiji gunung pikeun tapa neda kanu kawasa. Sanggeus manggihan gunung nu dimaksud luyu jeung panuduh dina impian, manehna dar wae tapa salila 40 peuting. Dina maleman peuting panganggeusan, manehna didatangan ku hiji putri anu geulis kawanti-wanti. Endah kabina-bina eta teh putri anu ngageugeuh gunung nu keur ditapaan ku manehna. Nampa putri anu kacida geulisna, manehna lat poho kana maksud anu saestuna. Tub manehna tepi kadaek ngawin eta putri, padahal eta putri teh oray kajajaden. Sanggeus mangbulan-bulan salakina indit, pamajikanna mapai-mapai neangan nu jadi salakina tungtungna manehna manggihan salakina keur dibeulit ku oray anu kacida badagna. Pamajikanana kacida pisan reuasna. Pamajikanana ngarasa melang kanu jadi salaki. Sieun salakina digeleg oray. Bakat kunyaah ka salakina, pamajikanana sak teka pola neangan akal pikeun maehan eta oray. Breh kacipta pikaleunana nyaeta ngeurad eta oray. Teu kungsi lila oray teh beunang ka eurad. Kusabab eta oray kacida gedena oray teh digusur ku kuda. Dibawa turun ti gunung sanggeus tepi ka hiji tempat, kuda teh dicangcang dina hiji tangkal. Kiwari tempat nyangcang eta kuda teh katelah lembur cikuda. Barang kasampak eta oray rek dipaehan ku pamajikanana, salakina geuwat ngahalangan. Sangkan pamajikanna tong maehan eta oray. Sabab teu tempoan salakina mah eta oray teh putri anu kacida geulisna. Pamajikanna kacida pisan ambekna kusabab geuheul eta oray dipaehan kaasup salakina nu geus teu inget deui ka pamajikanana. Heuleut saminggu ti harita bangke oray jeung layon salakina ngiles laya raratanana. Ceuk carita mah ngajadi oray nu tuluyna nyicingan eta gunung nu kiwari katelah Gunung Geulis nu pernahna di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.